Jadi sadayana sakiji ieu sapinarika aya anu gadeuh ide kanggo festival ieu. Kumaha kalawan pandiri ibu modern? Kumaha lamun urang ngajakeun pesan diri debat Sunda. Sapu. Nanti kumaha lamun urang nambah saluaraha pesan diri deui. Samanya pandiri puisi nalika Sunda, tarian Sunda serta sanes-sanes. Aya 2 ide dia janten kumaha pesan diri ibu modern atawa budaya Sunda. Menurut abdi, ibu modern menggarang di zaman ayeuna populer pisan tarian modern seperti K-pop. Tah, mangga eta marga terus ngembang zaman janten anak anom ayeuna mimiti hilap kalawan perkawis tradisional. Laras margi pan ku urang cicing di Jawa Kulon. Janten urang kedah melestarikan budaya urang. Menurut oge pamandigan maraneh. Kumaha teuingna anu samput? Adi samput. Artinya atus tangtos nya. Tapi nalika ieu pasang dirina bangsa Sunda. Satu.